Jadi gara-gara rem nablong gitu. ngeblong Pak remna. Kumaha mimitina mobil angkot akang make bisa nyuruduk ke tempat hajat. Jadi kieu kronologi namanya apanya pas dina pudunan teh ada curamnya abdi teh. Mah tos karaos ya si rem teh ngeplos gitu teu nyangkut. Tah abdi teh sempet mikir heula ditingali pami dicanda ka kiri ku abdi teh resikona ageng. Ya sabab aya nu hajat teh di kirina teh gitu. Ningali ka kanan aya aki-aki, wah ku abdi teh canda ka kanan we gitu. Terus Tahu pami ayeuna bapak di posisi abdi bade dibanting ka mana tah? nya pasti ke kanan. Muhun pasti ka kanan resikona nya langkung alit gitunya. Terus naha mobil akang bisa jadi ke kiri nyuruduk kanu hajat. Momun kapan nya jadi kieu pas ku abdi dicana ka kanan teh eta si akinana teh nyebrang kanu hajat ka ditu. Maka abdi teh dituturkeun ka kiri gitu. Pak. Mohon.